Aing capek na gagal di mah. Yur ya jadi anak gigi na. Geus teh nyeuseun kita ngepel, kita menyetrika baju. Gak mood deh, itu best setiap hari. Kem amat dihirup aing kuari. Badag amat perasaan di hutan aing. Emok. Osipa. Si Akang. Mingguan. Harian. Anu sapoe 2000. Kasih kendor ya. Kasih kendor aing go hutan. Gede henteu isina bae. Ngomongna semutna anjing. Bener kebenaran. Abe nganggeus geus dianggeuskeun. Weh, belok gini weh. Belok. Weh, belok. Kanan. Weh, gua juga. Weh. Belok ke kanan. Kanan weh, kanan. Aduh. Kan tadi gitu mah. Kenaon ya? Leungan naon sih eta? Kaboga boga si neneng. Leung kunaon eta jero amatnya? Keur usim penyakit eueup-eueup kieu. Sadarkeun apa sabur. Woi. Dia meuleng. Aing curhat tingkah dia sedih aing. Karena luka-luka. Ih, si goblok, aing sedih ieu. Di pakebet dong poe ieu. Kayak ieu dia pindah ka dengkul hayang. Goblok. Aing dia curhat naon ka aing. Lieur aing kita nyeuseun ieu mah kita ngumbahan, kita ngampusok, kita moeun baju dia. Bagus dia. Kerja bakti goblok di imah. Lawak kerja bakti mah di mana ngabantuan musola nyeun. Eta kerja bakti dia mah. Eta goblok sarua, dasar maling kundangnya. Dia bener, kudu dikutuk lagi ku batu dia mah. Batu deui. Itu mah bantuan indung goblok. Atuh dia mah. Da piraku ku aing kabeh dia mah. Kan meureun dia anak sama tawayang. Si huruf, si ide paling mejar sadunia. Aing ngelir mah gua resep. Tengekeun kotak dia. Pasang kotak dia goblok. Yo, otak aing mah di dia, lain di dengkul. Oh, sorry. Kabeh obat tinggal lamun. Aing kuari loba biaya anu kuari bener-bener kudu dibayar. Biji si Emok, 2 si Akang, 3 Kosipa, 4 anu mingguan, 5 anu bulanan, 6 eta anu sapoe 2000. Anu ka-7 keung. Aing kudu nyeritakeun nama. Tapi dia udah loba omong. Bodo amat nu lain di bejaan ku dia ge. Buka hutang kasih kendor. Wah, bener ya. Pantesan mun dia boga penyakit heulung mah. Eta otak aing jangan. Oh, kuari. Emang berhasil utangna sampai ka heulung gitu. 20.000 sih. Gede goblok sakitu mah. Nah, eta nyosorangan biur eta mah. Sa RW nyahueun. Goblok lain sa RW, sadunia dia sekali ngomong bae ge. Kamari si Tamle. Buka hutang sabra 7.000. Dan dicakek. Dan Weh, bang ke kanan. Kiri. Belok. Kanan. Weh, gujuran. Astagfirullahaladzim. ini boga di mah eta. Gede dia aing mah. Beranya? Goceng 1000 asana mah. Dan semet lah goblok. Gede anaknya aing 20.000. Oh, dia mah. Dia akibat naon ya? Hanya untuk dia. Itu naon? Masih ya. Iya aing karena naon? Batu Aku manusia batu. Naon ya? di melebet dia. Kayaknya ke aing serius. Oh. Banget serius. Aing akibat ieu si neneng. Weh, kan. Hiji perusahaan aing kolek. 2 saham aing aku asing. 3 kuari karyawan aing anu 4.000. Nyesa hiji doang. Nyeta aing. Kek. Aing aneh. Non perusahaan Oh, gawe henteu dia pelongo ada yang boga PT udara. Iya. emang. Tajam lagi kau.
dia. Nah, dia, enak. FPJ dia. Haluna gede at dia. Kumain we si dia. Weh, dia mah dia anu ngarangan aing teh tadi aing keur balapan. Kasalip betul si Marquez dia mah. Aing kira yang kieu dia mah. FPJ dia intina mah aing ka dieu, aing nanya ke dia, goblok. Mangisi kantor tuh dia, pelongok. Ah. Si Kanta. Henteu. Dia medesu dia. Balik aing dia. Sip kenal sip. Dada kendor. Begitu sulit lupakan kamu. Karak maka mari ngaresmikeun aing bobogohan jeung si kamu. Kuring geus leungit deui eta kabogoh aing. Diteangkeun ka imahna. Eueuh. Si eta padahal ieu lembur leutik tapi teu kapanggih anjing si eta nya. Dong orai tanah bae jeung nyalosna. Ih. Itu masih anyun jeung si Tamra jeung. Tengah bolong kieu duaan bae. Kabeneran amat ini. Tanyakeun ke salake. Yun, kita OTW lagi. Alright, gaskeun. Ngeng 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 ngeng. Ngengeng dari duaan. Woi. Conge merenya Daria. Heh. Nempo salaki aing teu si Daria. Hah? Salaki? Teu nyaho. Ngomong jeung Daria mah alabatan ngomong jeung no edan. Ngangong teu jalelas. Tadi si Kenda, hari si Nenek, anaknya si Kanta. Cekek mau lompat ku Daria, ditanyana teu jalelas amat. Rese no edan mah. Begitu sulit lupakan kamu. Apalagi kamu baik. Kumaha emang bumbu-bumbunya teh turun emang kan tak. Nah, nih goblok aing keur mikirin bobogoh utang cuma cara bisa bayar. Edan. Situ dia. Amina teh milik bae deh, Bang. Aing geus udah. Aduh, kasih pak komo. Mingguan, harian, bulanan. Eta kasihkeun. Woi, goblok. Euy, Bayar hutang dia, pelongok. Woi, aing pe ican bisa main hutang dong. Serius dia. Aing ngubak dia nyiran dia Rio. Kau ding sih dia. Kendor wayahna kendor. Si maloba dia korbana mantan mafia dia. Korbana bege. tepat dia. Tadi ngomong boga hutang. Tadi ya. Ning kene sieu. Gampang aing mah doang. Aing mah boga duit dibayar ku aing. Aing mah kadena lagi duaan dia. Ada penting, mending kene. Muncul mana dari KB. Si ieu bae doh. Demi. Si bae dor. Iya, dia gua bayar. Dia. Dor. Dia mah teu percaya jeung korbanna bae ge. Aya opat. Dan di Thailand hiji, di Rusia hiji, di Ukraina hiji, di Perindapan hiji. Ulah percaya, musyrik. Percaya mah ke Allah. Mana yang bener nih? Grand mah. Aing bener mah. Tas ieu. Hop dia. Bener. Tar, aing balik dulu. Woi, mana dia? Neangan ke mana? Ieu salah ki aing. Di mana eueuh? Nanyakeun ka pasukanna eueuh. Di mana-mana eueuh. Mun kapan nanyakeun di. Greget aing mah ka mana si eta. Woi, tak bayar utang. Kena bangsat. Aha. Woi, Asep dia bayar utang dia. Asep. Aduh, main. Asep kantor. Asep kantor aja. Woi, dia kantor aja. Goblok dia. Goblok dia. Aduh, goblok dia. Woi, dia goblok. Jangan kabur dia. Bayar utang. Ampun Dor. Aduh, dia mah. Aduh. Urusanna pandum dia Dor kieu mah ih. Edan, haleun aci dia. Dia mau bolonnya. Aing pan tadi ngomong, aing namun boga duit, engke koin dibayar. Jeung dia coba pikir ke otak dia Dor. Dia nyaho ieu mah aing. Aing mah geus aya niat aing mayar, namun aya duit. Nah, si Asep dia imahna teh nyaho, mana teh jelas, bapana eueur dina kartu keluarga, hilang dina capil. Eta anu kudu diudag mah Dor. Nah, dia mah kudu udag aing jeung di. Hop pikir ku dia. Aduh aing. Oh nya, aing dia mah. Kan budak dia kan ta aing
harusnya masih Asep nu aing udah gitu. Aing ngajuk mai kan tak dia mah. Nah, geus kuari kieu bae dia dor. Oh. Aing. Mending keneh urang pegat si Asep dibantuan ku aing. Ayo. Ya. Ayo geus ayo. Aduh, aing ada apa lu nih urusan aja aduh aing. Kemana dia? Dengan naonan goblok. Aing cek si kendor ge. Kita ngajaga dia. Ayo dia dipelok halo dia. Ya, kelompoknya dia sekelompoknya dia. Beneran aing mah. Aing bebas, goblok. Iya. Weh, boga dong. Bayar hutang Boga. Boga dia. Sumpah aing mah, aing bagi dahar jeung ieu da mah jeung uya da mah. Mau yang betulnya non dia ih. Aduh, ih. Nyenaon aing mah. Bayar dia. Aing enggak. Nandor. Oh, itu dia mapain yuk. Apa dia? Oh, dia mah dulu. Aduh. Oh, dia mah. Weh, buat dia mah dia itu. Oh, di ditu teh ragu. Gimana dia? Dong. Besar kia. Ih. Mending kena cokot dia. Oh. Daripada engke leungit kuari di muara usim pamalingan. Oh, dia. Kamari HP 10 jeung ayeuna dia jadi 11. Daripada korban dicokot dia. Aing mah gua di dieu. Oh, geus kenyal bong dia. PS teh sapapan. Yang gue Bodoh dia. kita rumah ya. Bebas ulin urang. Alas, nggak boleh nih mah. Aduh. Bener on mulung dia mah. Aduh, aing ngarep balik deui mah. Geus ketemu HP ya. Bener ya mah. Tuh, untung aing. Mana tahu dia mah? Goblok. Menang bonong kok dia di dia. Bener-bener ya. Udah gue yang kemana lagi ha? Aneh teh eta bodoh nya. Udah, ayo sekarang nih teh. Naik pengen ditipu. Oh. Goblok dia. Bayar hutang goblok. Dia, Tunggu di tengah. beneran dia, Bay. Demi teh. Goblok. Beneran dia. Bagaimana dia? Capek aing dia. Aduh, aing. Goblok beneran. Mana dia? Bayar tilung marapat banyak. Oh, dia bener-bener. 100.000 guys, 100.000. Goblok beneran. Kek. Kemana dia? Ya, Dar. Dar. Lasar ini Dar. Dar, Aing maghrib dia. Maghrib. Aduh. Dibawa pureungit dia mah. Oh, Aduh, aing kemana dia? Dar, dia meunang dirasa rewe lah. Terang bae utang mah tahun hareup. Enggak ada kendor, aing balik. Oh dia di dia. Digusur setan dia.